Kimu pasir eta teh sarjana hukum asa dipicen kunyana kasarjanana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh masterna geus eueuh eta kimu pasir tanya ka kimu pasir mendak mahasiswa di Bandung teh di Bandung mempertanyakeun ka dosenna, "Pak, ya saya mau bertanya, ada apa?" Malaikat Jibril itu kan tugasnya memberi wahyu, membawa wahyu kepada para rasul. Ya. Sekarang kan rasulnya sudah tidak ada, berarti dia pensiun. Yang mau saya tanyakan sekarang kerjaannya apa? Teka jawab ku dosen. Teka jawab ku dosen. Iya ya apa ya? Sejarah teh. Oh, ese. Terus bertanya di universitas, baheula mah IAIN Cipadung ku ari mah UIN meureun, terus datang ka sababaraha universitas, naik terus ka Trisakti ka ITB, teu kajawab ku dosen. Ayalah kiai nu sok di masjid bae, nu magahanna ge lah palingnya 20-an nu bari batuk bae. Asal maca wa yajibul mukallaf. Asana ieu bisa ngajawab mah ieu. Nyana nanya, "Kiai, ya, saya mau tanya, ada apa?" Malaikat Jibril kan tugasnya membawa wahyu kepada para rasul. Benar, pinter ujang. Tapi kan kuari rasul geus aya diakhiri ku Kangjeng Nabi urang. Ieu tugas malaikat Jibril berarti pensiunnya. Atun tejang teu pensiun. Naon atuh kuari tugas? Kuari tugas na malaikat Jibril mah ngumpulkeun batu, ngumpulkeun batu. Jang naon? Jang meupehan sia. Ini dia ka ditu mesti ka peupeuh. Bisa da kiai. Aing cenah kos kieu mah jawabanana ye. Jago tuh kiai. Kabeh dosen-dosenna ge bakal ditimpahan ku batu ku malaikat cenah. Kan malaikat Jibril teh kuari ku bom, batu geus loba jasa juga. Duk ditimpah-timpah ku. Anu bener ge ye, saya teu percaya ka aing. Marah kiai. Tadi mah batuk bae kuari teh ja. Marah mari kiai. Bakal ditimpakan ku malaikat Jibril ka para mahasiswa, ka para pelajar SMA, SMP, SD, KB, termasuk ka para pejabatna bakal ditimpahan ku batu ku malaikat Jibril. Ulah tenang-tenang sia cek eta kiai. Ih, kiai kolot juga gak amat cek bisa jadi kos gitu. Lantaran dosen-dosenna, pejabat-pejabatna jeung kiai-kiaina geus teu nurut ka malaikat Jibril. Kita nurut ke wahyu yang dibawa ku malaikat Jibril ke para rasul kakedeung deui ujala batu sing gelembung ti heula kanu nanya ka aing sia ampun cakeun balik sieun nya aing mal nanya deui ka nya cek ya teu aya aing aduh serem jasa teh kiai sakeuna ieu awa amina ahlul qura masyaallah. Terbantak ulah sembarangan nanya ke kiai ahli Allah mah bakal malik kanyana sarang itu kiai sok diuk baik itu emang gua gitu jawabannya meyakinkan kiai kos itu geus teh mahasiswa barang datang ka imah aing bingung cenah deuk nyieun artikelna ya bingung ye makalahna kumaha ieu masa malaikat Jibril ngumpulin batu. Jadi bingung ya nage. Aduh aing, sakieu teh. Datang deui teh mahasiswa. Datang deui mahasiswa. Kiai jangan sembarangan sakieu. Ini harus berdasarkan dalil sebab saya sedang membuat itu makalah yang akan diajukan ke dosen. Jadi kalau saya ini bertanya harus ilmiah jawabannya. Diuk siap bego. Oh, nyana geter-geter. Aing sekali ieu cenah lah geus lang, moal nanya deui geus aing mah. Iya dibere ayatna ieu.
afa min ahlul qura, dua ayat. Afa min ahlul qura ayatiyahum basuna bayatan wa hum naimun. Awa min ahlul qura ayatiyahum basuna duha wa hum yal'abun. Emang tiba lagi malaikat Jibril anu dititah nyiksa-nyiksa ku Gusti Allah tadi instruksikan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Jibril balikeun itu nagara anu dicicingan ku kaum kangjing Nabi Lut, balikeun. Jibril nu dititah. Jibril itu bere angin kaum kangjing Nabi Hud, tiupkeun angin instruksikan. Jibril nu dititah. Nah, baca ku si ayat ieu. Ketika dosen ngadidik geus teu karena Allah, karena materi jeung duit. Ketika rektor hanya untuk mencari sesuap nasi di universitas jeung di institut. Ketika kiai ngajar geus teu ikhlas, hanya memamerkan ilmu-ilmuna di berbagai majelis taklim, berbagai kantor dan berbagai tempat-tempat. Tunggu tanggal mainnya. Jibril bakal datang nyiksa kiai-kiai tersebut. Kadenge ku teu sia mahasiswa. Geus kalau mal nanya di sabada sia indit sia ka ditu diperdalam kunyana ieu ayat ieu bener begitu diperdalam ceriknya dibere hidayah ku Gusti Allah. Setelah hidayah neangan guru kapanggihlah jeung seorang wali Allah nyana berguru ditinggalkeun kunyana pendidikan formal anu nyana meunang kitu ngaji atau sekolah dididik di SD SMP orang Indonesia moal dibejakeun ngaranna hirup keneh, moal dibejakeun ngaranna hirup keneh ku aring geesan nya nama. Tetapi setelah saya sarjana geus ditinggalkeun dipicin mun di urang ki Mupasir eta teh sarjana hukum esa dipicin ku nyana ka sarjanana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh masterna geus eueuh itu Mupasir tanya kaki Mupasir salah seorang deui mahasiswa nu ieu nu kukula didongengkeun nu bertanya-tanya tentang malaikat Jibril dijawab nu ngajawabna geus maot kiai di Bandung. Nah ku ari nanyana ibadah ka Gusti Allah, bahkan menteri penerangan Harmoko datang ke manehanana terus diskusi jeung Harmoko mantap. Harmoko ku ari henteu berkeliaran ge selalu jeung manehanana bertobat. Lamun Harmoko baheula jadi menteri penerangan ditambah deui menteri luar biasa ditambah deui menteri luar kebiasaan nyana geus bunga mana ku ari geus tobat nya mah dipenta ku ari dipenta komentar tentang Indonesia teu daek geus teu daek sulit saya untuk mengomentari di Indonesia. Cak Harmoko hirup kene ku ari Harmoko ge enggak saya mau dipenta sabaraha kitu penggede datang ke manehana sabaraha wartawan datang ke Harmoko tetap bungkem sulit. Sebab itu bekas saya, sebab dari saya lengser bukan makin membaik makin hancur. Sejak saya menjabat saja sudah begitu apalagi sekarang. Jadi mau membicarakan tentang Indonesia bagaimana Harmoko na hirup kene jadi kiai nang nyana ulah nanyakeun ka aing si kiai nang di mana nyawa kos itu ulah sok nanyakeun saekeun sia ku aing hirup kene Harmoko tuh emang kumaha mungkin ya nama embung tidak mau saya eta teh kos kitu teh dipublikeun di koran sebab naon ngisinkeun bangsa. Orang luar negeri emang teu loba nu datang ka Harmoko di Inggris di Amerika loba nu datang. Tetapi apa pernah dijawab tentang Indonesia? Tidak. Ketika nanya tentang Indonesia, tanyalah kepada pejabat yang sekarang sedang menjabat. Ketika ditanya bagaimana Pak Harmoko tentang Presiden Jokowi, Jokowinya masih hidup, tanya Jokowi. Bagaimana tentang PDI, Megawatinya masih hidup, tanya Megawati. Harmoko geus daek. Masya Allah, hebat jasa. Geus nama. Ku hari mau sajadah, salat. Boga perusahaan leuleutikan jeung sakadar
nutupan kabutuh manehanana indah jasa hirup tah nyana sering berdiskusi jeung mahasiswa eta kabeneran aya guru seorang kiai ahli Allah nyana ngaguru kadinya asup ka jero hatena ninggalkeun dunia perpolitikan perekonomian perbudayaan kuari menuju ilahi Allah subhanahu wa ta'ala.